keng dina naraga naon pangersa itu cenah api kali ibu nyaeta dina naraga walimatul safar bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima wayahna Pak Asep kudah ngecebrek di ditu sekeng da dan sanes ahli isim kuring mah ngecebrek sorangan mah margi kaancam ku katerangan Pak lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana sawios urang dieu ruksak sawios Bu palai ruksak urang dieu sawios alim tos sarae gitu lah kawas nu heueuh we tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat anu mah laras Pak oknum-oknumna nya Pak di luhur teh seueur bangsat teh nepi ka handap teh raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kana wawuh hungkul dibikeunna teh kabarayana gegedena kumanehna bangsat teh sawios digitukeun moal nu kasinggung tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh nginum tah rugina jadi kiai teh da keur ngadalang mah hanapun kebog teranginang wajib ieu mah cai hukul eta ge bawa sim kuring di ditu amplop ipis ai dek ngahargakeun diancam ku katerangan Pak jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman na teu tingali eta ancaman teu sieun ku ancaman jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami itu karena barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah puji sinareng syukur eta kagungan Gerasau alhamdulillah gitu cenah ari sadayana puji kagungan tuh gitu cing lempeng ngomong teh ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableg ti mana ari sia eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableg ti mana urang nyangakeun puji asa bener gableg ti mana teu lempeng jeung lah haula tah ngomong teh sadayana puji kagungan angeun teh unga dinten sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga ropeti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pecakan di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempang jeung ayat teu punggal pengkol ongko ngadoa ihdinas siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan nu lempeng sia nu mengkol da jalan mah geus lempeng kartos da jelema apa nu salah mah lain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh ta jelemana it's not the song but the singer behind the song lain nyanyina wungkul nu kudu alus teh lain kata-katana wungkul nu kudu hade teh ta penyanyina nyanyina alus kata-katana hade penyanyina narkoba leres sebarnya jelemana nu bawa tak itu jelemana orang tenggelan ya gue ada ayat bagus salah lempeng muni asa balalaner teh gerasa tadi dia nu mawi raruksa kene orang teh paha
sesa-sesa penjajah itu sabab penjajah datang ke orang mawa politik nate politik liberal, politik adu domba, bangsa orang diadukeun. Buktina Islam saagama Islam sababaraha golongan sok beda paham leres minimal silih baeudan minimal sedangkan Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilah da kitu mah atuh Pak mangga palawargi urang kedah getol salat geus biasa teh mah keun ieu mah hitung-hitung entok kongkorongok we mah keun ada hayam kongkorongok we biasa nginum heuh da dihakankeun atuh nu mawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kana basa Sunda lamun can jadi urang Sunda sabab naon sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya di bakal apa kana basana lintang ti bangsana oke ibu papatahan ku bahasa Arab udah mau ngarti moal nu teu ngaji mah yok bapak papasahan ku bahasa Irian la no tak samalato ku bak tali litu mak tu pasalu ku bak tali kalu lu makasih tak lu kartu ibu tuh dai gitu ngerti data mengarang tuh bisa dibalikan lagi